Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng napangkeun simkuring manaban di wilayah Bogor bagian kidul. Nah, ayeuna simkuring arek sharing ngeunaan waditra alat musik tradisional tina Awi. Naon wae cenah alat musik tradisional tina Awi teh? Seueur aya angklung, karinding, aya calung, aya toleat jeung sajabi. Aya di ieu naon sih teh? Nyata alat musik calempung. Nah, sacan urang kana diajar cara main celempung, cara ngajieun celempung, enak urang masuk lah bagian-bagian tina celempung. Hiji ieu panakol. Fungsina jang apa eta. Nu kadua aya inang. Tah ieu inang. Fungsina naon sih inang? Eta fungsina keur nyetel sonar. Senar celempung. Jadi tinggi rendahna suara nada celempung ieu atanapi laras nyetel laras. Dina inang ieu digeser. Katilu. Jadi ieu ngaranna talingkuk. Talingkuknya. Fungsi ieu keur ngahasilkeun suara goong. Terus aya deui ieu teh. Karena gaduh yang ditanggung sami. Ieu keur ngahasilkeun suara beukna. Celempung ya alat musik. Ieu nya biasa dikolaborasikeun jeung alat musik nu sanesna oge. Biasa dipadukeun jeung modern. Komo jeung tradisional jeung kecapi namanya jeung suling jeung karinding ka eta mah bagianana gitu ya. Nah, ayeuna kumaha cara mainkeun alat musik ieu? Nah, ayeuna kumaha cara mainkeun celempung? Anu kahiji celempungna dilahunnya tadi. Nah, ditahan ku ieu sampean nu kanan. Nah, tos posisi siap. Cara anu kahiji anu cara nakolnya anu tangan kanan. Anu kahiji nyata kita tahan ieu. Nah, satos kitu enak orang tangan kanan heula nya opat ketukan nu mana cara nu kahiji nu kahiji ayeuna tangan kanan opat ketukan nya nu kahiji tah hiji tah nu tengah nu kadua nu ieu nu katilu balik di ka tengah. Nah nu kaopat harak kana goong. Nah ayeuna orang jalan ya nu kahiji. Eta nu kahiji. Nah, ayeuna anu kadua. Ketukan nu kadua masih tangan kanan. Aya 8 ketukan. Nu kahiji masih di dieu hiji, 2, 3, balik di opatna cerek di dia opat, 5 balik di ke tengah, 6, tah 7 ke tengah, 8 karak kana goong. Nah, ayeuna urang praktekkeun. Nu hitungan hiji nyampe ka 8. Masih tangan kanan nya, encan pakai tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lamun gancang nama kieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
mana cenah asupna orang bari praktekennya. Jadi nu tangan kiri bareng asupna di 5 aja genep. 1 2 3 4 5 genep 7 8. 1 2 3 4 5 genep 7 8. Tah ieu gancangna. Orang nyelaraskeun tangan kanan jeung kiri pakai variasi. Variasinya ai eta mah nada-nada nu kitu mah tergantung ka mote karan si pemain. Bisa kieu dibalikeun contohnya. Celempung bisa dipadukeun jeung karinding jeung celempung jeung nu sagala. Nah, saprotos gitu. Pertama, contoh salin. Share mah yang di video-video lain. Kapunten anu suhun sadaya para senior. Memang satu sharing pengalaman salin. Mudah-mudahan ya ieu teh mudahnya. Nah, video salah jangan kurang langsung praktek kumaha cara ngajieun celempung teh terus nyian celempung teh dina awieun tangke dina sesi anu kadua ayeuna mah tos we sakitu heula nya punten sadayana nya sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.